Karena saya eka donor. Bibi kurang darah deh. Ya henteu Donor naon atuh? siki gini. Donor siki kumaha teh siki K. Heeh, siki si Amang. Eueuh, Eueuhan? saha anya karek ngadenge ieu saha anu rek ngadonorkeun siki atuh. Ya. Eta kumaha caritana? Eta emang tiba heula si Amang eueuhan. Baheula mah nya ayaan ngan bibi teh kamari kan arek masaknya. Heeh. Nempo resep dina HP. Heeh. Cekna resep teh pecahkan 2 buah telur ditukeun nya. Ari di kan teu boga, mecahkeun we si Amang. Sikina si Amang Nya, nogna dipepeuskeun ku bibi. heeh, Si Amang posisina keur sare meureun eta. nya. Astagfirullahaladzim. Delekan ampun ting bibi aing. Atuh si Amang teh eueuh sikian ayeuna mah. Nya eueuh Parupa bibi aing. Diomongkeun jeung saha atur rek ngadonorkeun. Guys, manawi guysnya di dieu nya dulur-dulur kamonesan. Cing pami aya anu bade donasi nya ngadonorkeun eta si Kika nog ningannya nog burayot. Cobi hubunginya. Iya bibi abdi peryogi. Mohon ya hubungi di atas kolom komentar. Terus orang di sugan we ayanya. Harupa wae atuh anjir. Tapi da atuh bida teu nanaon meureunna eueuh sikian mah atuh da nu dipakena ge etana. Itu para rantas anu pana oge meniwatir ih. Heeh, tapi nya euy. Mah nya rancatana hungkulnya. Iya ya wae biai ampun teuing. Ya wae ieu anjir. Manuk dadali.